peak setengah botol ge. Aduh, aing ye. Mayo aing yo. Biceun gitu da lebar euy. Cing sia yang ditenggel ku aing anjing mau aing mabok yo. Mane mabok wae pagawean teh. Gandeng banting video wani ka aing. Lain ku masalah wani. Beunang euy. Geus ka dia nih wah bener ya mah euy. Udah amankeun heula ieu mah. Ya pas ya mah kudu diamankeun heula daripada engke ngariweuhkeun cicing diuk di dieu. Mabok wae maneh teh lah. Naon atuh ieu lain teh pagawean dengan mabok we atuh. Bae tuh da hayang ieu da tuh aing ge. Ulah mabok teuing atuh maneh teh. Bae da pagawean ieu naon kening mabok ieu edek mah. Maneh mah. Nya teh inget cek Bang Haji Roba Irama. Deuk kieu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh terlalu minuman keras miras itulah namamu. Tak akan kutemukan lagi dan tak akan kuminum lagi walau secuil. Minuman keras miras itulah namamu. Dan tak akan kuminum lagi dan tak akan kuduk lagi walau setetes. Cek Bang Haji Roma Irama ge sia teh tong teuing minuman keras. Aku ketanya, tapi da ngeunah we lebar terus satik dieu. Maneh teh ngan mabok wae atuh hirup teh. Da aing teh lieur atuh daranda dicokot ku batu da baju dia lewae beak aing ngejualan imah ayo. Sia mah ongko mabok judi, ongko mabok randa nya. Kos lagu nu ieu sia mah. Sudah mabuk minuman, ada tambah lagi judi. Akang masih saja tergoda janda kembang atas sudiku tak sudi. Lara hati, aku lara hati, ku diam sendiri, suami bau tai. Nya siapa gitu ongko mabok judi, ongko mabok minuman, ongko mabok randa. Aduh, aing mah hirup teh 20 kanan siapa Anjing kumaha aing atuh da aing judi ieu mah. Duit aing mah tak beungar ieu. Kebon-kebon aing jual. Cek saha judi mata beunghar ye dengikeun cek Bang Haji Roba Irama ge. Naon deui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sungguh terlalu judi Teh meracuni keimanan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong karena perjudian. Orang malas dibuai harapan. Bohong walaupun kau menang, itu awal dari keelehan. Yang menang bisa jadi melarat, apalagi yang eleh puas teuing. Uang judi haram tiada berkah. gitu cek Bang Haji Roma Irama ge matak manen tong judi teuing, tong mabok teuing nya. Itu biarkan heula satik deui. Maneh mah. Ai maneh teh atuh judi teh main naon? Main gaple atuh cek aing jetaran ngiluan judi lah. Budak aing mah kitu panas. Saha teu apa gaplek heuh nya? Gaplek teh tapakuraneun ieu. Nya
ai gapleh teh sakali maneh ngaragap tah salilana maneh bakal eleh. Kemarin mana orang sekali? Oh sakali kadituna maneh bakal eleh. Udah nanya ke mana apa gaple di mana? Urangnya apa atuh ya? Gapleh teh tapakuraneun tah. Sok naon ae balak naon ae dina gaple cegahan mah. Sok ye nya lamun gapleh guprak bala kosong eta tapakuraneunna kumaha? Kudu kieu. Bala kosong teh tapakuraneunna kanggo hirup maneh nyaeta maneh kudu ngosongkeun, ngeuweuhkeun rasa naon? Rasa miboga bahwa maneh teh gubragna ka alam dunya teu make baju salembar-lembar acan. Jadi maneh tong sombong nya, maneh tong sombong, tong angku bahwa maneh teh hirup di alam dunya, hirup ngagubrag ke alam dunya teh maneh teh teu mamana naon kawas bala kosong. Jadi intina tapakureunana bala kosong eta maneh kudu ngeuweuhkeun, ngosongkeun rasa miboga da sagala rupa gele milik maneh, tapi eta ngasakur titipan ti Nu Maha Kawasa. Anjing lah ieu ring gandeng geura naon deui balak hiji. Balak hiji? Tapakuraneunna balak hiji nyaeta maneh kudu apal kanu hiji. Kanu hiji naon? Nyaeta kanu hiji nu wajib disembah, nu wajib diibadahan nyaeta angin Allah Subhanahu wa taala. Jadi teu aya di pangeran anu wajib disembah nyaeta iwati Allah Subhanahu wa taala. Ta eta tapakuraneun balak hiji. Ah, liur ae naon dia tapak-tapak naon lah. Balak dua sok. Balak dua tapakuraneunna. Ya, ai balak dua teh nyaeta hiji tambah hiji sama dengan dua. Jadi papasangan aya beurang, aya penting, aya lalaki, aya awewe, aya salah, aya bener, eta balak dua. Maneh kudu inget ayeuna hirup isukan pae. Maneh kudu inget ayeuna sehat isukan bisa wae bari geuring. Maneh kudu inget ayeuna mabuk isukan masukan jadi kiai. Amin. Tah eta tapakuraneun balak dua. Balak tilu. Balak tilu. Lamun balak tilu nyaeta maneh kudu inget yen hirup di dunya teh beunang ku tilu mangsa. Naon wae? Pati, bagja, cilaka eta angin Allah anu ngersakakeunana. Maneh moal bisa nolak rezeki lamun geus ku Allah kun payakun jadi maneh dibere rezeki bae ayeuna moal bisa nolak. Maneh ayeuna dibere geuring ku Allah cilaka maneh tabrakan moal bisa nolak. Maneh dibere maut ayeuna ditarik nyawa maneh ayeuna maneh moal bisa nolak. Tah anu tilu teh pati, bagja, cilaka eta urusan Allah. Yakin eta bakal tumiba ka diri urang saleh. Balak opat deui naon lah. Ya, balak opat teh urang kudu paham, kudu nyakseni yen aya opat Opat teh ieu ka opat. eta mah 5 bebel tah aya opatnya. Opat. Aya opat. Contoh kaler kidul kulon wetan. Ai kulon naon eta kulon ka mana kulon aing? Kulon tuh kaditu eta kulon. Jeung naon kulon geura? Kulon teh nyaeta kiblat. Kiblat teh jang salat maneh. Jadi arahna ka kulon. Lamun arena sakadaek atuh mungkin jadi paciweu. Mata tah nu opat eta teh aya arah kaler kidul, kulon wetan. Jeung aya deui opat naon? Opat Alkitab nu diturunkeun ku Allah. Naon deui kitab naon deui? Nyaeta aya kitab Injil, kitab Zabur, kitab Toret jeung kitab suci Al-Qur'an anu jadi pedoman hirup urang saraya agama Islam. Nya jeung aya deui nyaeta Geus gandeng lah ulah aya deui wae sih mah. Lamun balaki mah tapukuranan naon? balak 5. Lamun ngagubrak balak 5 sing inget maneh teh kana rukun Islam anu 5. Nya lamun ngaku jalma Islam pasti apa rukun Islam anu 5 teh.
nyaeta kahiji syahadat, kadua sholat, kalima munggah haji lamun kawasa di jalana tah eta. Selain mah balat tetep naon sok lah buat meh tere lah lieur. Ya balak genep nyaeta maneh lamun nyangkung balak genep maneh kudu inget napakuran rukun iman teh aya genep. Ya nya lamun orang Islam pasti apa rukun iman anu genep. Nyaeta hiji iman ka Allah, kadua iman ka malaikatna Allah, katilu iman ka kitabna Allah, kaopat iman ka para rasul, kalima iman kana poe akhir nyaeta poe kiamat, kagenep iman kana kodo jeung qadar. Tah eta. Deng nanya mun jago mun apal hebat. Sok, Ayo balak betak naon? balak butak oncom mah hakanan bloon. Ayo oncom naon aing mah nanya sok. Ini oncom teh terbuat dari tempe yang sudah agak membusuk. Nya, Meureun. heuda mah aja lain busuk buruk. Tengah aja tapi di naon teh ngaranna teh. Ari kidukeun we pokona mah sia mah keur mabok oge lo batatanya sia mah. Salah sorangan mungkin balak ya, geus balak. Ieu mah tapakar. Ieu mah tapakuraneun, ieu mah heureui. Nah, ting nyalah lieur ting lain lah. Bom-bom nu lieur, aya di papatahan teh kalka beuki lieur. Lain kalka cager. Cek aing ge tong mabok teuing sia teh. Ya ngabiakeun ieu tuh cik dicu lebar tuh 2000-an deui. Maneh mah balaga cai herang wae disangka minuman. Anjir. Anjing kanyawan aing ngebohong euy. Geus teh ditu geura mandi, geura ditolokan mah geura tobat tong jadi teuing preman lah. Era aing geus aing kudu hiling-hiling lah. Sia mah kurang sare mah. Dasarnya si kurang oge bogu wae nu mabok mah. Minum teh da mabok. Tapi ieu nu aneh mah anu teu nginum tapi mabok, tapi da lamun teu nginum ceh herang mah meureun paeh nya.